Bismillahirrahmanirrahim. Wasyartuha lan utawi syarate udhiyah salamatun iku salamat min aibin kang tetap sakit yen kusuka dan ya aib lahman indadi fala tujziu maka nyukup panapa ajba hewan kang kurus wa majnunatun lan kang edan makutu adu badi udunin lan kang pegatkeun kang den sumpungakeun setengah pirang-pirang telingan wazatu arajin lan kang anduweni pinclan wa awarin lan buta wa maradin lan gering wa jarbin bayinin lan buduk kang nyata wala yadur yasiruha lan ora dari bahaya apa setitik arba' wala faqdu qarnin lan ora bahaya apa sepine tanduk wa kadza lan iku kaya ikilah wala yadur sagudunin utawi sigare telinga wasaqo buhalan pecahe bolongi udun pecah bila sahih dalam munggu kawal asakut ucapin sunnah sahihul mansusu yadur yasirul jarabi utawi kawal kang sahih kang dan nasi kubahaya apa yasirul jarabi setitik buduk wallahu alam utawi Allah iku kang maha unggah. Satu ajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun Fatihah hiji almarhum Aisyah binti Kiai Haji Hamdan Kidang Ranggah Karawang Syai bin Siaspatan Neng Herwati iya mah kemudian almarhum Bapak Warso terakhir keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji Husain barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Urang masih keneh ngabahas tentang kurban. Hukumna sunnah muakkadah kecuali dinazarkeun.
kedua peraturan hewan nusah dipakai kurbanna tertentu sapi kuning onta domba urusan umur-umurna geus dijelas sapi genep tahun memasuki genep domba atau sapi enon onta memasuki 6 tahun sapi 2 tahun katilu gitu keneh munding 2 tahun katilu embe Jawa embe gunung 2 tahun katilu embe gembel domba eta 1 tahun kedua urusan hewana erek cewek erek cowok termasuk anu dikebiri bajir boleh pakai kurban keutamaanana kamari tetap onta tingkat kedua sapi katilu domba kaopat embegu tetapi lamun teama dirinci masih utamaan keneh domba gitulah seputar permasalahan kurban nuku urang geus kaliwat kuari syarat nah hewan kurban nusah dipakai kurban syarat hewan kurban anu mencukupi karena perintah Allah eta salamatun min aibin yan kusulahman kudu salamet tina cacat nu ngurangan kana dagingna jadi lantaran kurban mah fokus zohirna daging geus atuh dijadikeun syarat ulah aya kacacadan anu bakal ngurangan kana daging jadi kudu anu bagus ya ulah aya anu cacat anu bakal ngurangan daging gisatu tafrianana fala tujziu ajfa'u maka teh cukup jagsara hewan nu dipake kurbana ajfa kuru atuh boro-boro embe korban urang boga pamajikan kuru ge atuh si hehem segala nyekel luhur tulang nyekel tengah tulang nyekel handap tulang atuh lu kuru mah kuru karana ya tak jadi ieu kuduna ulah embe nu kuru ulah domba kuru ulah sapi kuru ulah monding kuru fala tujzi teu cukup teh teu cukup teu cukup ngalaksanakeun korban make domba anu ngan sakadar tulang doang
sebab engke lamun dipencit jelema nu ngahadiranana ge geus hawa tuh ya capek gawe teu kapake cek kana ye hanas ngeset cek kana dagingna beak kabeh kabawa ku kulit sedangkan kulitnya dibawa ku tukang mencit bloon tah ulah nu kuru ya Allah lamun urang ningali jelema nu ka Allah mah kadang-kadang kasaliru sebab nu jelema ka Allah mah carang nu lalintuh kuru ka Allah lamun ka dunya karak lintuh sebab ka Allah mah diperlukeun teh rohna ari dunia mah diperlukeun teh tanagana urang kitu naon ngaranna narima karyawan kabeneran meulahan kayu tukang ragaji prak neuleuh awakna kuru asana datang ke kiamat moal geus pagaweanna tah atuh macur maksudna deuk ka dunya mah perlu na awak tapi deuk ka Allah mah perlu na roh geus teu perlu dahar teu perlu nginum deuk ka Allah deuk ka Allah cenah teu perlu dahar teu perlu ini teh kaharti atuh siapa teu baal kaharti sih ngaji da geus saminggu sakali hayang kaharti ngaji saminggu sakali geus asa pangajina bebe budak pangblon-blon aja jelema eta saminggu sakali we geus asa pangajina bae ya Allah lumayan tapi sakitu lumayan daripada henteu maksudnya kalau daya Allah perjalanan khusus make perjalanan suluk besok diomong-omong kurang riyadhah tafakur muraqabah tah eta teu memerlukeun dunia nu kos hiji bae roh akal bahkan akal tinggal ai kos urang ai ngomong mah ka Allah ngomong mah dekal prak-prakanana mah diintip ku urang tahajud tilok duha tilok Masya Allah diondang kudu dibayar eta kan lain ka Allah tah baru kita mah perlu tenaga nu kitu mah tetep tah iya nya hiji kudu nu salamatin cacat nu bakal ngurangan si cacat teh kana daging ulah aya cacat nu bakal ngurangan daging maka kapreanana atuh teu nyukupan korban nu kuru nomor kadua nanti cukup korban hewan anu majnun anu stres meureun domba teh ngadenge di Indonesia khususna umumna di dunia teh ayeuna teh keur aya corona jadi meureun aya covid nya ge ngobrol jeung baturna beuh sia sing hade kuari mah aya penyakit corona aya covid-19 dah jadi lagi ngobrol jeung batur nariweuh jera urangnya ye waduh barang aya corona obrol stres jadi domba ge milu stres edan loh cenah kieu mah sok macem-macem ih sia wae di bejaan
sok karare kos kumaha cenah ari embe adawa domba anu stres kos kumaha di bejaan ari domba atawa hewan anu stres teh wahia lati taduru fil mar'a wa la tara ila qalilan domba anu stres teh domba anu di mana dibawa ke tempat pangangonan teh manehanana matara daeknya tuanmu muter bae dinanya tuanana saeutik di paraban kudu bogana tetep ngabaged teu daekeun muter bae eta nu kitu ngaranna domba stres. Guys, atuh kulantaran jana muter bae teu daeknya tuan otomatis sapoe dua poe seminggu 2 minggu kuru keneh kuru pas manusia geus sarua bae jelema nu kaedanan ku awewe stres sarua nyileuk matana teh teu bisa dipereumkeun nu kadeuleu teh irung sarwiti bibir sarwiti eta hunungna nu aya di handapeun bibir teh anu kuaring mah ngagedean hunungna sagede polecak podeting goblok aduh stres aya dongeng Majnun Laila urang lamun ngaji Ukudul Juman aya siiran ditungtungna eta teh nyaritakeun Majnun Laila sabet eta padahal mah carita wali awalna mah bener awalna mah manehanana teh kapanggih jeung Siti Laila barang ditinggali teh Siti Laila teh eueuh cawadeun caknyana didele irungna mancung matana Masya Allah bulu matana sakitu bentikna gadona endog sapotong ya Allah didele cangkeng nalengik biola Masya Allah bitisna buah jantung panai nu di masiama bitisna buah nangka ya Allah kadedelekeun ganyi Siti Laila aduh berang peting inget Laila akhirnya terus kubanena di deketan kau beneran Siti Laila teh deui kosong can aya muatan atuh pada cinta begitu diutarakeun I love you aduh atuh Siti Laila ge sarua pada cinta sarua Siti Laila mabok atuh sila laki-laki mabok eueuh anu dipake bahasa iwati Laila eueuh anu dibabaca iwati Laila waduh boga roti jang Siti Laila boga cau jang Siti Laila boga duit jang Siti Laila berang jeung peting waktu teh pake Laila edan kacaritakeun kababaturanana si eta teh mabok Siti Laila atuh hareraneun kabege kos kumaha si Laila teh make jeung dipake kaedan kitu tah ditempo jasa gitu bae cek babaturanana laporan ka babaturan nu sejen blon si eta mah jasa kitu bae si Laila cek nyarajana geulis ya tanya sia inget teu masa-masa baheula keur jeung urang mondok deuk naon sia nanyakeun mondok lain si eta make jeung kaedanan ka Siti Laila naon deuleuanana naon
make jeung dibeakeun waktu kabeh jang Laila boga naon jang Laila sagala rupa jang Laila bahkan awak jadi wakafkeun jang Laila bah budak haramat sia tah jacak aing masjid saya Laila mah loba kene tandinganana jate gelis-gelis teh seri began diomongan ku kabehan ge ulah datang ke stres kitu atuh naon coba deuleunana jeung naon atuh leuwihna dibandingkeun jeung awe-awe saja loba kene nu punjul leuwih punjul tibatan takus dia mah kayak jeung popoharaan kitu datang ke berani bebeakan demi Laila waktu siapa beak pakai Laila segala rupa ieu naon atuh sia moal kaharti sebab sia lain aing sia ge lamun jadi aing mah beureunan deuleuh Siti Laila ge kaedanan kulantaran sia lain aing atuh sabodo sia bau mantep ta jawaban tah eta jawaban hebat itu sia lain aing geus atuh wal hebat kajeun ku kumaha ge kulantaran aing bogo ka Siti Laila urusan aing atuh sia ka aing nyacan segala atuh lain aing geus aing kaedanan ka Siti Laila eta urusan aing ku sebab sia lain aing atuh moal edan sia mah ka ditu sia nyingkir eta bahasa wali kabelah dia dalam antarannya nama santren aju mikir manehanana kapanggih dina impian jeung guruna cek guruna teh waktu maneh teh mabok Laila coba diputerkeun ku ari mah mabok teh ka Allahkeun tuh kapanggih jeung guruna mata guru mursyid mah nalingakeun bae nyana hudang nyana hees di mana bae tetep bae disorot bae ku guru wah murid aing ngakal ya kunaon jadi mengkol uluh gua pikiranana jadi kabujal Siti Laila naonan lain kabujal maksudna handapun bujalna aing teu wasa ngomongna tah hudangnya na mikir ya Allah ya Rabb salah berarti aing sabaraha tahun aing ieu Majnun Laila 10 tahun lain waktu anu saeup alhamdulillah ka guru Gusti nyaaheun pisan guru nuhun guru ditegur abdi ku gimpi puterkeun ku nyana balikeun tina cinta ka Laila ku ari cinta ka Allah bebeakan di cintana ka Allah sakumaha cinta ka Siti Laila boga harta jang Allah boga pikiran jang Allah boga dunia jang Allah waktu 24 jam per hari dipake ka Allah kabeh edan Allah kuari babaturanana kuari nganasehatan deui aing heran ka sia edanan deui kamari sia edan Siti Laila kuari Laila ku sia geus diputuskeun kuari edan stres bebeneran sia segala rupa jang Allah kabeh dibeakeun jang Allah atuh teh mah bebeakan ku terus edan teh mangarana ulah kitu-kitu teuing atuh jadi jelema mah aya waktu-waktuna sebab kabeh ge aya hak-hakna mata boga hak waya hees cili boga hak waya dideuk-deuk nu istirahat irung aya hakna sungut aya hakna sagala rupa ge awak kudu diistirahatkeun sia kabeh dibeakeun pake ka Allah kabeh edan sia mah ulah kitu-kitu deui sarua jawabanana atuh sia mah lain aing lamun sia jadi aing atuh sarua sia ge cinta ka Allah kulantaran sia mah sia cintana ka yayasan cintana ka bupati sia mah cintana lain aing sia mah aing leupas kos kitu Allah urusan aing bae jeung Allah sia mah justru singgung gitu atuh bal karti sebab ayu cintana ka Allah nu mentak cinta ka Allah popoharaan kunaon lantaran aing mah geus kadeuleu Allah teh kumaha hate aing teh pencipta langit pencipta bumi geus kadeuleu kumaha hate aing teh Gusti Allah teh anu nyieun aing ti eueuh ka aya nu ngurusan aing nu ngarizkian aing geus kadeuleu Gusti Allah teh kumaha hate aing sagala rupana teh aing mah teu daya teu upaya hingga ikhtiar ge eueuh aing mah
boro-boro nanaon aing lempang ya lainang aing dilempangkeun ku Gusti Allah denge aing teh lainang aing ngadengkeun Allah deuleu aing teh lainang aing didelekeun ku Allah atuh aing mah ieu mah ibarat langlayangan bae keur dikenyet-kenyetkeun ku Gusti Allah endeu kumaha teh ingetna ka Gusti Allah aing tah mabur sia geus ngobrol jeung aing sia mah bangsa pendopoan kos kitu teh geus ka ditu bae sabaraha di berenan ya Allah ya Rabb mal kaharti badak seseorang boga keberhasilan teliti aya naon sih pasti aya nu berbeda moal kaharti kajen kumaha ge mun dibejakeun nu aslina pisan orang ngabirigi di gajen kumaha sebab tadi teh sia mah lain aing mun sia jadi aing sarua sia ge cinta ka Allah tuh aing ge lain sia mun aing jadi sia tuh aing ge boga yayasan ku ari menerima murid baru sabaraha duit gara tahu masalah jana-jana urang-urang tah moal kaharti edan teh ya lantaran boga pemikiran tersendiri. Ieu ge sarua domba teh keur ngarobrol bae nya jeung bangsa domba deui ngurusan permasalahan obrolan corona. Geus atuh nanya ge bingung cek domba teh cenah di nagara teh duit teh loba tapi beak gaji ge bahkan dikurangan bahkan harga minyak ge teu diturunkeun demi untuk membiayai corona domba ngobrol kos gitu wah rata domba nyahoan jasa goblok bahkan domba ge bingung deui gara-gara corona teh rancangan undang-undang HIP teh hendak diayakeun di bae tah domba pohara profesor beureum mah dombana untung domba teh nyadar meureun aya penggede di ditu teh mah nyadek ngarobah undang-undang tina Pancasila jadi Trisila engkena jadi Ekasila teu kaharti aing mah ieu di negara Indonesia nu sakieu makmurna anu sakieu poharana ieu di negara Indonesia teh deuk kurang kumaha deui hayang naon aya di Indonesia tapi geuning dek diacak-acak Bhinneka Tunggal Ika NKRI anu didengung-dengungkeun teh ieu teh kok jadi paberencai kos kieu eta domba ngobrol kos kitu stres dong ya Allah ya Rabbi pinteran embe jeung si eta embe jeung si eta pinteran embe mah geus datang kadinya pemikiran si eta mah utak-utakan kitu we domba pinter si eta mah teu jauh we ti karung goni pare be geus be sia mulai teruskan dongeng eta wah ngasantepkeun geus sia stres punggung geus teh kena geus stres nah kabeneran domba lantaran pemikiran rancangan undang-undang HIP di samping eta corona padahal hubungan antara corona jeung rancangan undang-undang stres kuari muter bae teu daek barang haka muter bae teu daek jatuh di parabannya teu daekeun kuru sah pakai korban fala tujzi'u majnunatun teu sah teu nyukupan domba embe termasuk sapi anu stres anu edan teu cukup komo urang boga pamajikan stres emang ayah pemajikan stres teh lain sakadar stres biasa-biasa diajak ngobrol mah normal tapi ngaji lain dek ngajinya nama ngadeketan tukang baju stres eta nu kos kitu ngaranna pemajikan stres di tempat ngaji balanja keneh bae orek pemajikan sia stres ya Allah ya Rabb babari horeng nganu stres mah bala tujziu ya
nukuru nuedan teu cukup pakai korban. Nah nyaho kan urang goreng kumaha cenah kiai lamun aya ka kiai mawa embe jelema embe na kuru tarima tau tarima ulah datang ka teu ditarima cenah teu cukup kajeun pake jajabur ulah datang ka teu ditarima hayo bae teu kiai na rampus cenah ih siapa gajaran tetep meunang gajaran bangan terjadi korban ade bala tu jizium matuatu badi uzunin cukup hewan undek dipake korban kabeneran hewan teh teh celina sumpung celina pegat celian ima total celina eueuh atawa sabelah atawa sapotong celina eueuh sapotong teu cukup ya Allah ya Rabbi sebab celi eta kan ngeunah di daharna celi teh ngeunah di daharna bentak lamun aya jelema saliwang tah saliwang bere celi mbe saliwang teh jelema teh kos nu ngadengekeun tapi henteu aya contohna ge bere celi embe saliwang teh kos kitu teh garana cirina tas ngaji tanya naon nu dibahas wallahu a'lam eta saliwang nu kos kitu garana ya Allah gade awas ya di harapan orang bulan haji teu cukup hewan nu dipake korban teh maktuatu badi ulunin eueuh celian sumpung celina pegat celina atawa badi ulunin saware saware mah meureun saeutik celina sakieu setengahna eueuh atau saparapatna eueuh teu sah teu cukup ulah sebab celi teh ya eta teh bagian daripada daging nu sok didahar. Cek tadi ge kudu salamatun min aibin yanqusulahman. Salamet tina cacat nu ngurangan kana daging termasuk eueuh celian teh teh kurang dagingna. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah hati-hati wajatu arajin jeung teu cukup deui korban hewan teh pinclang tuh embena dombana sapina pinclang teu cukup pakai korban kudu mulus ulah aya pinclang tisah atau teu cukup hewan dipakai korban hewan pinclang mah dibawa ku manehanana kadinya jadi diturunkeun dina mobil aya nurunkeun teu lalaunan ngagadaprak ai prak teh pinclang aya teu sah teu cukup hati-hati sapi korban mending korban termasuk domba nurun ke nanaja nya atau diangon sanggeusna diangon tuluy dibawa kuno ngangona dibawa digusur barang digusur teh memeh waktuna pinclang tah eta teu cukup pinclang asli pinclang diturunkeun atau pinclang sebab digusur atau pas endek dipencit kudu endek pencitna teh diliek ai prak diliek teh ternyata pinclang tah eta ge teu cukup dokos kitu hade ya Allah lah hewan pinclang di ditu moal bisa rodaan Masya Allah
wawari mejeng teu cukup binatang anu pake korban teh binatang anu pecak buta pecak mah sabelah ai buta mah kabeh teh nu buta teu leuleuh domba teh hewan teh pake korban teh sebab mataan mata teh kapan bagian daripada nu sok didahar jelema anu resep jasa ka matana lamun masjid embet teh jana geus dikerok teh matana resep mata eta mata teh ya lamun eueuh mataan hewan eueuh mataan pecak sanajan kongkolak nama aya teu sah teu cukup masya Allah wa maradin hewan anu gering darah tinggi merenya domba iya ya domba tawa sapi gering ai baheula makan kanyawan ku ahlina nu mantak osok dibere gitu obat teh lain naon osok diangkat di asupan eta naon karangaranna teh daun birarung puntal diasup ka jero klek cageuk atawa daun gitu dangder daun dangder gesek jadi obat eta mun dig teu daekeun nyatuan sapi teu daekeun nyatuan paksa daun dangder untel di kieu-kieu tah asupkeun ka jero calangapkeun asupkeun ileg glek cager mun teu cager paeh diloloh garada diloloh baheula wae urang sok nelempokkeun bae teu keur dinaon ke diloloh kunaon emang gering nyaho urang ge masyaallah anu pake ngaloloh teh kudu ahlina lantaran ieu munding ieu sapi ieu domba teh panyakit kanyahoan ku ahlina baheula mah pan eueuh dokter hewan di urang teh kuari aya dokter hewan teh suntik ku dokter hewan baheula mana aya tapi hebat anu baheula oh ieu mah make daun paci-paci sebab penyakit anu nyahoeun nya ieu mah daun dangder penyakit anu nyahoeun teh petani mah masyaallah aya anu kudu ku daun bernuk segala rupa daun bernuk cik jadi teh ieu mah ieu jadi tergantung kumaha penyakitna memeh ka jelemana memeh ka jelemana memeh ka kebonna coba sia teh heula teh urang loloh make daun bernuk coba hayang nyaho anggap ya Allah ya Rabb nah kuari dalam kondisi gering munding gering sapi domba dipakai kurban la tujzi utesa cukup wajar bin bainin buduk dombana buduk masyaallah kan dombana teh buduk dipakai korban satu ya domba buduk sapi buduk embe buduk pakai korban desa teh cukup sebab gila urang deuleu buduk urang neuleuh awewe gelis banget tapi awakna buduk gelis banget mah pohara lah sarua jeung Hema Malini lah Masya Allah tapi barang neuleuh awakna budug ke heula embung urang neuleuh awakna budug biasana baheula teh aya dongeng Abah Albarum
ya hiji kiai ikhlas magahan ngaji ai prakjol bae bada magrib daya tamu budug saawak-awak. Waktu kiai nanangkup biasa salaman bosono luar biasa ngobrol beres balik cek kiai teh dak Aisyah tadi lain salaman emang saja santri eta teh Kanjeng Nabi Hidir. Jadi Kanjeng Nabi Hidir teh ya katempona ku para santri mah budug ku kiai mah tuh henteu biasa cekas ku embungna supaya ulah sasalaman ieu batur teh tah nyana ngarupa budug mantek besi gaya di dieu budug nah ya Allah geus kitu bae wali Allah mah boga cara tersendiri ya hese sebab kubaha pikiranana ka Allah saat-saat hayang sasalaman nya nambung saat-saat hayang didatangan nya nambung saat-saat geus pigergeteun sebab nyanana lain ka makhluk ka Allah kumaha nyana be seperti itulah hamba-hamba Allah nu geus deukeut ka Allah teu bisa disetir ku makhluk kumaha nyana bae Gus Dur atuh 3-10 meter deui ka ondangan kuat kabalik deui Habib Lutfi urang nungguan 5 bulan datang ka waktu da teu datang hese geus antep ke ahli-ahli Allah mah kumaha nyana sebab naon nyana mah jeung Allah pemikiranana cukup urang mah cinta bae hese iya mah pan hayang diondang promosi aya promosi segala aduh make target deh aduh itu mah ahli Allah ari ieu mah ahli aduh ya Allah jarabil bailin budug aduh nyat wala yadur yasiruha teu jadi bahaya saeutik mah opat ya budug tapi budugna saeutik gak salah gering saeutik gak salah buta nangan saeutik gak salah pinclang nangan saeutik wala yadur yasiru wala faqdu qardin wallahu